Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana murid-murid Ibu di kelas 2. Kumaha damang? Alhamdulillah upami damang. Tepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda teu karaosnya ayeuna tos nincak minggu ka-8 di semester 2. Sateu acan urang ngawitan pangajaran dinten ieu. Urang buka ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Ayeuna urang atos lebet kanu pangajaran 7 dinu materi miara ingon-ingon jeung tutuwuhan. Hartosna dinu bab 7 materina tentang memelihara hewan peliharaan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari di dalamnya? Yang pertama yaitu ngaregepkeun pupuh atau mendengarkan pupuh. Dan yang kedua, ngajawab pananya dumasar kana pupuh kinanti, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan kepada pupuh kinanti yang akan kita dengarkan ya. Pupuh kinanti kaasup hiji wangun ugeran puisi tradisional anu kauger ku guru wilangan sareng ku guru lagu. Dina sapadana aya genep padalisan. Guru wilangan jeung guru laguna ngaruntuy tina rumus anu geus ditangtukeun nyaeta 8U, 8I, 8A, 8I, 8A sareng 8I. Jadi yang dimaksud dengan pupuh kinanti itu adalah suatu puisi yang menggunakan bahasa Sunda yang dinyanyikan. Dalam satu baitnya terdapat 6 baris lagu atau lirik. Guru wilangan dengan guru lagunya itu adalah yang menentukan lagu tersebut. Bagaimana cara menentukan guru wilangan dan guru lagu dalam pupuh kinanti? Yuk, kita buka lembaran berikutnya. Cara ngetang guru wilangan sareng guru lagu. Contoh dina baris kahiji. Budak leutik bisa ngapung. Tah, aya sabaraha guru wilanganana sareng guru laguna naon? Tah, sapertos ieu carana. Urang etang per suku kata. Budak leutik bisa ngapung, jumlahna aya 8 suku kata. Sedengkeun huruf vokal terakhir nyaeta U aya dina huruf pung. Jadi dinu baris kahiji aya 8 suku kata sareng vokal nu terakhir nyaeta U, janten 8U. Tah kitu carana ngetang guru wilangan sareng guru lagu. Kumaha tos ngartos sadayana? Pasti atosnya mengerti ya semuanya. Murid-murid Ibu sadayana, ayeuna hayu urang regepkeun pupuh kinanti sasarengan. Pupuh kinanti nyaeta pupuh nomor 8 dina laras Salendro. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapung mah peuting. Huriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungguahan. Naon bae nu kapanggih. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapung na peuting. Nguriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungbuahan. Naon bae nu kapanggih.
Ari berang ngagarantung tinuh dina dahan kai bisa rada patembalan nu kitu naon ngaranna Ari berang ngagarantung tinuh dina dahan kai bisa rada patembalan nu kitu naon ngaranna. Murid-murid sadayana, tadi urang sadayana atos ngaregepkeun naon anu dinyanyikeun nyaeta Pupuh Kinanti. Kumaha raoskeun laguna? Tah, upami atos ngaregepkeun yuk urang ngajawabananya sasarengan dumasar kanu lagu tadi. Pertarosan anu kahiji. Saha anu bisa ngapung teh? Budak leutik. Nu kadua, iraha cenah ngapungna teh? Leres, peuting. Nu katilu, neangan naon cenah ngapungna teh? Neangan nu amis-amis. Nu kaopat, cenah iraha ari ngagarantungna? Nyaeta beurang. Naon ngaran eta sato teh? Ya, kalong ya. Jadi pertanyaan nomor hiji, siapa yang bisa terbang? Itu adalah budak leutik. Kapan mereka biasanya terbangnya? Pada malam hari. Mencari apa? Mencari buah-buahan yang rasanya manis-manis binatang tersebut. Lalu, kapan pada menggantung di pohonnya? Yaitu pada siang hari. Jadi kalau siang hari tidur, menggantung. Kalau malam dia terbang mencari makanan, mencari buah-buahan yang manis-manis. Nah, pertanyaan terakhir, apa kira-kira nama binatang tersebut? Yaitu kalong atau dalam bahasa Indonesianya kelelawar ya. Nah, seperti itu isi daripada Pupuh Kinanti. Sudah jelas semuanya? Anak-anakku semuanya, murid-murid ibu anu soleh-soleha, mung dugi dieu wae materi pengajaran urang dinten ieu ngeunaan Pupuh Kinanti. Kumaha atos paham sadayana? Alhamdulillah upami atos paham. Mung dugi dieu wae nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.